Beca Neng, Iya Mang. sok naik. Kemana Neng? Kapayun Mang. Nya kapayun teh kemana Neng? Si Mang. Kapayun teh kaharep Mang. Nya kaharepna teh kemana Neng? Si Mang. Loba tanya pisan. Segera maju kaharep. Mun ka tukang mundur ngarana. Iya siap Neng. Tah kitu. Di mana Neng? Wengi-wengi kieu masih kekaliengan. Biasa we Mang. Tos kukurilingan. Kukurilingan. Na teu lieur Neng kukurilingan. Henteu Mang, da aku mah udah biasa makan kolecer. Oh gitu. Lagi pula aku mah kukurilingan teh bari nangan nu amis-amis. Nu amis-amis sarupa ning bumbuahan Neng. Nya Mang. Naon bae nu kapanggih. Asal lirik lagu eta mah. Lain lagu atuh Mang. Naon atuh? Pupuh ngaranna. Oh pupuh kinantinya. Tah eta kieu geura haleangna teh. Budak teutik bisa ngapung babakuna tengah peuting nguring ka kalayangan nyananu amis-amis sarupaning bumbuahan naon bae nu kapanggih. Hehe, bisaan si Neng. Is atuh puguh wae urang teh kudu daek ngamungule seni budaya sorangan. Lin kitu Mang. Sip lah Neng. Tarik Mang. Ngomong-ngomong, nah tadi Neng teh teu naik ojol, kalah milih naik beca. Kapok Mang. Penting kamari ge aku naik ojol. Kalah mogok di jalan. Nah mogok. Beakeun bensin. Oh pantes da ojol mah make BBM. Naon BBM teh Mang? Aku poho deui. Bahan bakar minyak. Oh nyata bahan bakar minyak. Keke Mang. Ari beca make bahan bakar naon? Beca mah make BBK Neng. Naon BBK teh? Bahan bakar kejo. Hihihi. Tejo. Jadi lapar aing. Masih jauh ieu teh Neng. Sakedeung deui Mang. Tuh di hareup aya pengkolan. Ih meuni paroe kitu. Stop Mang. Turun di dieu we. Mangga Neng. Nuhun nya. Nah nuhun. Bayar heula Neng. Hihihi. Bayar heula kalah seuri. Dasar kunti. Bae we kunti ge daripada maneh tukang beca.